Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring. Mang Oleh bin David Beatsmith. Dina dinten ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun anu rada beda nyata. Ngadongengkeun anu jantan judul nu gela bedug. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh jantan panghibur kana kalbu, pangbebenah kana mana? Kanu nuju ngarandapan kasedih pedah ditinggalkeun ku kabogohna, pedah salingkuh, mugi-mugi keng ini yuk pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujungna ieu carita teh. Hayu Sintis sapopoena teh kitu teu kawas jelema normal katempo teh keluarga Sintis teh osok nangkring di sisi jalan bari jeung buja ka mana-mana deui. Ai kahandapna mah alhamdulillah moena teh di calana sanajan calanana ge ukur satengah nyaeta anu kenca mah tinggal 3 senti deui kana babaguk nu katuhuna ukur nepi sambat kana tuur. Asalna mah eta calana teh calana jean panjang da pedah ku sabab dipake geus lapisan jeung tara diganti tungtungna mah soek jadi we sakitu. Ai kaluhurana bajuna manehna teh geus sararoek soek sarua geus tinggal setengah malahan. Bajuna teh ya aya tulisan ieu kangen band kitu tah. Nyameureun cigana teh Sintis teh beuki pisan kangen band baheulana. Ai boog geus gimbal. Bulu irung kalaluar geus keriting. Aya kana 5 senti. Boh kumis, boh jenggot sarua geus kawas sesembahan agama sabelah. Bari sok bari ngudut Sintis teh nangkrik di sisi jalan. Batur nu nempo ka manehna. Satieun nya domeh eta Sintis mah lain jelema normal. Kadang manehna teh sasarengihan kana tangkal jambu. Bari jeung kadang oge gegebes karena tiang listrik anu sisieun tanggal jambu. Oh cek goblok sia, roja aing. Kitu cenah. Ceuk Sintis teh. Kocapkeun dina hiji poe eta poe teh poe Salasa jam 3:30 sore. Katingali Sintis teh. Ukur lumpang. Bari ngegal sendal nya sendal eta teh sendal manehna lain sendal batur. Da Sintis mah karakterna ge nya ge nu gelo manehna mah lain tipe nu gelo nu sok cakat cokot barang batur. Manehna teh nempo kaya kahiji warung tuluy asup ka dinya. Di warung eta teh nu keur aya nu meuli teh langsung paburisat lalumpatan. Nya eta rek teu paburisat kumaha tuh ibu-ibu jeung nona-nona keur mareuli ka eta warung. Anu boga warung sarua teu bisa kumaha arek ngasieun-siekeun sieun Sintis ngamuk ngacak-ngacak daganganna. Sintis sasarengihan asup ka eta warung teh bari ngomong ka anu boga warung. Hello. Good afternoon, ma'am. Ayang eta lah. Ayang udud. Aya teu mentau udud we. Jeung eta. Kuring cau aya teu. Oh ceuk Sintis. Nanya kitu kana boga warung. Nu boga warung nyadek teu daek manehna teh. Da emang aya eta dagangan teh.
si cau goreng eta teh untuk nama dibere si entis teh kuno boga warung udun dibere sabatang tuluy cauna dibere diplastikan dibere 2 kuno boga warung ya ngatilah karunyangeun yan si entis teh geus teu boga indung bapa nya oge nu gelo. Sintis ngahurungkeun rokok nu boga warung nya masih gegebegan gitu. Mudah-mudahan sintis teh henteu ngacak-ngacak warung. Si entis bari sakapeung mamahna teh kunyam-kunyam tuluy nempo ka arah luhur bari rada sarangah-sarangi sorangan tuluy gegaro kana leang irungna. Tas kitu ngahurungkeun eta rokona teh make korek anu digantungkeun dina karet hareupeun warung. Tas kitu sintis teh ngaleos arti eta warung bari leumpangna rada acet sendal anu tadi ku manehna digegea teh dipake bener ayeuna mah ku manehna. Sendal lagi da lain sendang pameuli manehna aya nu mere eta mah aya nu karunyaeun warga jadi dibere sendal ka sintis teh. Entis ngaleos bari ngenyot udud kebenaran udud nage lain udud samarangan atuh dibere samsu kuno boga warung teh nya ge ukur sabatang ba tuluy leungeun kancana teh nyekel plastik eusina goreng cau anu 2 sikit ya. Entis sasarengehan sorangan warga anu laleumpangan bawa kita oge anu make motor dia tagang teh nyararisi sieun atuh sieun ngadak-ngadak ngagebug sintis teh. Tapi da entis teh kawas anu boga perasaan cigana teh manehna teh nya ge nu gelo da teu karakterna teh lain nu gelo anu bisa linghas nu bisa galak tapi nu gelo nu bager jadi teu kana anarki anu gubagebuk ka batur. Leumpang sintis teh bari ngenyot udud anu tadi geus dibere untuk teh nu boga warung. Ai goreng cawana mangger masih kena dicekel. Tah katempo ku si entis teh aya tangkal balingbing di hiji buruan nu boga imah anu jarakna teh aya kana 70 meter ti warung nu tadi. Ningali eta tangkal balingbing kabeneran handapeunna teh aya bangku panjang anu dipermanenkeun. Si entis teh gek juk heula di dinya tuluy bari gegoleran dina eta bangku teh. Nu boga imah anu boga buruan jeung sakalenggus tangkal balingbing eta henteu bisa nyarek da atuh manasingna eta teh zaman normal da lain ngaranna ge nu gelo lagi cari kumaha sieun ngamuk lah sarua eta teh nu boga imah teh kitu oge pamikiranna. Sintis gegoleran bari ngenyot udud ditiupkeun tuluy ngenyot deui air rokok teh lumayan keneh masih aya sesana menuju ka setengah batang. Tas kitu manehna teh muka keresek bari gogoleran kitu teh keresek kan tadi sih goreng cau teh tuluy dicapluk ku sintis. Nah pisan ieu mah euy. Aduh, udah euy. Indahnya dunia. Oh, pacarku yang cantik. Oh,
am am cok sintis bari menyot udut terus oge nyapek goreng cau bujal kemana-mana nih baju ukur setengah jadi kawas makhluk naon sintis teh harita teh mencek warga menempo teh tapi kaseriun gitu lo kena gimbal tengahna rada pitak nah uluna teh kumisnya gitu kawas sesembahan gitu kumisna teh wajeng jenggotna barang keur ngeunah-ngeunah gitu sintis teh bekok ditarik atuh eta mah pas keur bekok kita teh kebenaran aya ibu-ibu anu keur ngaliwat sorangan atuh ibu-ibu teh anu ngadeng hitut nu sakitu tarik karinjat bari ruas rada sembung ngajleng ibu-ibu eta teh aduh selamat aduh sugan teh sahat itu teh aduh sintis kitunya waskeun pisan aduh entis jok si ibu-ibu eta teh bayi lumpangna rada digancangkeun da ruas keur ngeunah-ngeunahna lumpang gitu nya jigana teh ngadenge pokok sakitu tarikna pastilah sasaha oge gitu keur jongjon mah diruaskeun mah pasti ruas gitu teh ya sintis nempo ibu-ibu eta ruas gitu teh kaos nu ngarti deh nyerengeh manehna teh gitu cek sintis balik tuluy mainna teh leungeun katuuna teh nyaplukan goreng cau anu tadi dipenta ti warung leungeun kenca nyapit udud anu sarua tadi manehna dipenta ti warung singkat carita beak tah eta goreng cau teh ududna ge sarua geus beak geus dibalangkeun ku sintis teh tas kitu sintis tuluy cengkal nangtung deui manehna teh bari salto hup cep sintis teh salto tuluy sosorongot kan tangkal bling-bling oh caca goblok caca kain teh sok sajeng aing kelut cok sintis ngomong kawas gitu tapi teu sila mainna nyerengeh deui nyerengeh oge eta kana tangkal ya sok ca cager cek sintis ngomong kaos gitu karena tangkal anu boga imah anu sekaligus nu boga buruan jeung tangkal balingbing teh nyerengeh ningali kalakuan sintis cigana teh eta jelema teh cager ngomong cager karena tangkal balingbing kitu tah kitu pamirsa dongeng teh sim kuring dinten ayeuna mugi-mugi dongeng nu tadi janten panghibur kana kalbu pangbebenah oge kana mana kana nuju ngarandapan kasusah kalem bawa kalem mugi-mugi hitutna lancar yah pemirsa wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios